Ayah wae ampun. Kapan sahur keterangan oke. Adailu hammun bil lail wa madallatum bin nahar. Naon cenah? Tuh. Nahan. Jika lo hal ngaji teh. Kieu wae. Begitu ditanya. Kita kepegawaian orang tadi. Adailu hammun bil lail wa madallatum bin nahar. Sok ulangi. Masih kikianan ya teh. Ari hutang teh tipe tinggawe rungsing, tipe rang gawe birang. Bener dah? Aduh, aing mah mama enggal sare tos tabuh hiji. Aduh. Kunaon cenah? Aduh. Kunaon? Isu karek anu nagih. Aduh, teu bisa sare penting gawe pusing. Berang gawe birang. Rek ka pasar teh Bu, bade ka payun. Eta mah di dinya jalan tinggal lempeng. Nah, muter ka dieu. Cek budakna, mama kunaon ka paprong teh bade ka hareup, nabet kala ka bengkol. Gandeng, ayo cetak di dinya. Ayo. Yang sarakeun atuh Bu. Heeh, pagawean saha tah teh? Aya jaminan aya. Kudu warna naon? Istighfar yuk. Pona, Bu. Pona. Narimakeun. Sudah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalan. Aing mah tungtung teh sok tarajeujeung. Syukuri, Bu, ayeuna mah urang geus pohokeun hutang, pohokeun salaki bahagia urang ayeuna mah. Nu gaduh masalah jeung mertua di imah pohokeun. Ayeuna mah urang bahagia bae. Insyaallah murid ya Allah kebahagiaan urang ayeuna. Nyanyi kabeh. Syukuri apa hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Udah dong. Beres pengajian stres.